Warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dulu jeung katukan sareng Hansa Muda Zafira dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidatkeun nyaeta korban longsor di desa Teng Jolaya diajar tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di Petumbunan di Warta desa Teng Jolaya Kacamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena kaudung. Masih kene diajar di tenda darurat. Marahnena teu bisa balik ke deui ke sekolah asal. Kusabab sieun longsor deui. Pupuk koordinasi bersama mitigasi. Informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancamuli, Asep Taulani nemelakeun aya 242 budak sekolah dasar nepi ka sekolah menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantaranya nyaeta murid SDM Dewata anu sakolahna deket jeung tempat longsor. Marahnena ayana diajar di tenda darurat khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyahareupan ujian nasional. Sapra 2 minggu katukang. Marahnena cicing jeung diajar di imah kapal sekolah SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu kapihatur wilujeng katupan deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mundur.